Jumat Kliwon. Bagi aju tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi seperti biasa Jumat Kliwon nyarengan Sohib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar su. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Sampurasun sunat kamarana durang sunat. Aduh, kamari aki kasarati luar kota ka daerah Majalengka aki teh pernah merendan nguping nu ngaranna Cadas Pangeran. Dongeng Cadas Pangeran teh geus ratus mungkin malah nepi ka ribuan. Tapi kenyataan kejadian ku aki minggu kamari. Aki make mobil umum jan kaliwat ka Cadas Pangeran. Karasa ku aki bahasa kakara ini aki geus karasakeun moal bener ieu teh perjalanan. Tapi da kudu kusabab aki kudu ka Majalengka. Ini di Bandung ngaliwatan ka Jatinangor. Terus aki teh ngaliwat ka Tanjung Sari. Beus anu ditumpakan ku aki teh eus sinangan saukur opatan. Pedah ini peuting. Ieu beus teh geus kolot. Geus kolot jan. Pas ngaliwatan Cadas Pangeran. Karasa aki ieu mobil teh jika nu leuwih berat ngagasna. Tunuh nama. Tapi aki ngarasa dina mobil teh beuki loba penumpang. Tapi eta oge aki ngarasakeun nu dariuk pinuh kana beus teh lain penumpang asli. Tapi deui eta teh makhluk anu milu numpang kana beus. Beungeutna aya nu acak-acakan, aya nu panonna sabelah ngamplek,
Lajang Gudawang. Malah aya ibu-ibu anu ngais orok nate bejit ngapurai. Iku aki ditanya maranehna, eta teh korban-korban anu pernah kecelakaan. Hayang katingali ayang. Dageus kaliwat cadas pangeran mah beus teh balik deui ka asal. Eutina ngantau pun limaan jang. Limaan. Biasa kuring keur aya di warnet. Kuring ditelepon ku babaturan nu imahna di Parongpong. Babaturan kuring komputerna teh rusak. Nya minta tulung ka kuring keur menerkeunana. Nya ari urusan anu aya hubungan jeung komputer mah kuring oge rada paham. Sabab kuring sapopoe oge aya di imah teh teu jauh tina komputer. Itu sabab kuring teh sok mungguan warnet. Teu kurang babaturan anu geus apal ka kuring. Jadi di mana maranehna boga masalah anu aya hubungan jeung komputer, laptop atawa sajabana geus pasti we datang atawa ngadon telepon minta dibenerkeun. Harita pas sore kuring indit di Cibogo numpak motor muru ka Parongpong. Indit banyak kitu teh supaya kuring balik teka pentingan teuing. Nya menjadi lantaran indit ka Parongpong teh kuring sok ngahaja sorangan para ngajak babaturan. Pang-pang nama bisi pagawean anu perlu digawekeun teh merlukeun waktu anu lumayan lila. Jadi ari teu mawa batur mah kuring bisa laluasa dina barang gawena teu diburu-buru ku balik. Karunya deui ari mawa baturan teh bisi manehna keseleun nu nungguan kuring anu keur digawe. Sajolna kuring ka imah babaturan nu aya di Parongpong, manehna kacida atoheun. Nah kuring oge teu kaleken, langsung we kuring barang gawe. Sabab pamikir kuring loba anu perlu dibenerkeun, jadi rada lumayan lila kuring digawena oge. Malah waktu teu karasa asa cikeneh sareupna. Ari ayeuna geus jam 11 peuting deui. Pagawean oge hampir beres. Nya tinggal sautak saeutik deui. Teu lila ti harita nya akhirna mah jam 12 teh kakarek beres. Untung maneh keur aya di imahnya. Jadi komputer orang bisa normal deui penting ayeuna. Pan saya mah sapopoe oge di imah atuh. Nya paling oge mun teu di imah saperti kieu mah kuring keur aya tugas panggilan ngabenerkeun komputer. Jadi amun keur eueuh tugas maneh nungguan warnet meureunnya. Tah eta bener pisan. Geus we atuh tong waka balik ayeuna geus sare di dieu we baturan urang. Balik we ah. Da teu jauh pira oge ka Sarijadi. Paling 15 menit ke tepi. Kemudian moal aya jalan matak macet meureunnya. Ya geus atuh. Sugan we bisi sare di dieu rek ngagosip sakedeung mah. Capek lah. Hayang sare.
nandi gawe kuring ngobrol heula sakedeung. Samemeh kuring balik ka imah nu aya di Cibogo Sarijadi. Sanggeus kuring geus wareg ngobrol, nya kuring pamitan balik. Kuring balik di imah babaturan teh sok sanajan peuting oge kuring tara ngarasa keueung. Cek pangrasa da geus biasa kuring balik wayah kitu. Kuring balik di Parongpong jam 12 peuting. Balik ngaliwat ka Cigugur nya anu berasna mah ka Ciwaruga. Peuting eta mah jalan teh meuni ka Cidati iseun. Da eta we di jalan teh kuring teu panggih jeung ronda saurang-urang acan. Sigana edah malam Jumaah meureunnya. Di Ciwaruga kuring rek ngahaja jalan ka Polban supaya leuwih deukeut jeung teu kukurilingan deui. Sugan we jalanna teh di portal. Da biasana jalan Polban teh lamun motor digulutukeun ke handap bari ditumpakan. Kuring manggihan kejadian sarupa kitu teh bari jeung di eta jalan Polban teh. Saya jalma saurang-urang acan. Malahan pos satpam oge poek kaya nunungguan. Atuh, dasar kuring teh pipis. Basa kuring tepi ke jalan anu rek beras ka Sarijadi. Jalan teh beti portal. Eta portalna moal bisa dipaksakeun norobos. Tungtungna kuring lah hulang bari jeung diancikan ku rasa kasieun.
Di salbah portal polban anu jalan rasna ka Sarijadi. Geus kuring ulang-ulang kitu. Ujug-ujug kadenge aya sora. Eta sora teu puguh ti mana datangna. Dan kadenge nama sora aki-aki. Hati kuring jadi bakit hakiur. Sabab eueuh geusan pentatulungeun. Udangnya saya jalma saurang-urang acan. Jeung kuring pasti kudu balik deui ka jalan Ciwaruga. Sabab jalan eta geus di portal. Jadi moal mungkin bisa dipake ngaliwat yang motor. Eta sora nu nyarita teh geus asa nompok pisan kana ceulik kuring. Teu kudu sieun, teu kudu keung. Kami mah moal nanaon ka anjeun. Eta sora aki-aki nu nyarita ditemang ku sora angin anu nyeor. Atuh sok sanajan sieun jeung geus oge. Kuring balikeun deui motor, balik deui ka luhur. Salbah belokan aya koreng. Kuring teu wani ngareret ka salbah ka tugu. Kalebah anu tadi aya maung bodas teh. Sajroning mau motor teh ngabet asa aya anu nuturkeun. Parasaan mah kuring dituturkeun ku eta maung bodas. Aita kuring ngajalankeun motor ngebut hayang geura jauh ti jalan polban. Ari di udak-udak kita sieun mah sanajan ngajalankeun motor ngebut oge. Parasaan teh di asa lila rek tepi ka imah teh. Geus teu ningali jalan alus atawa jalan goreng atawa jalan lalegok, nu penting kuring gancang tepi. Singkat carita, kuring tepi ka imah. Kaparangan harita di imah teh taya sasaha deui. Ban ukur kuring sorangan. Tapi kasieun teh asa nutur-nutur. Geus aya di imah oge kuring masih kene ngarasa keung. Kuring langsung muru ka kamar. Ngahajar rek ngadon ngaringkep maneh. Penting eta kira-kira aya kana jam 2 dak dumadak awak kuring jadi karasa panas. Sanajan geus aya di kamar, awak geus ngagoler dina kasur. Tapi kuring can kene bisa sare. Maung bodas nu aya di belokan polban masih ditinggalieun wae. Jeung ku anehna beut asa katingali siga aya di kamar. Harita kuring gegeran nyeman babacaan satekah pola ninglarkeun anu keur dipikasieun. Lila-lila kuring oge bisa sare. Nganaha sakitu kuring geus sare oge kasieun teh teu leungit. Kuring kalahkah jadi ngalaman ngimpi.
kuring nya eta saurang aki-aki. Eta aki-aki make iket sarta nyakal iteuh. Buuk jeung jangkotna bodas. Dina impian eta aki-aki teh nyarita ka kuring. Hidup masih apal jaluk. Aki teh anu ngajagaan eta tempat. Misalna aya nu kawenehan di malam Jumat di jalan Obat. Aki dek nembongan. Sanggeus aki sacarita kitu dina impian. Ujug-ujug katingali robah wujudna jadi maung bodas. Anu mangihan kuring dibelokan polban. Eta maung bodas katinggalina indit tinggalkeun kuring. Malahan sanggeus kitu kuring langsung merejat. Kuring hudang tina sare. Kusabab geus ngagayuh ka waktu subuh. Jeung kusabab kuring masih kene diudag-udag kurasakna sieun jeung kageueung. Kuring langsung kaluar ti kamar. Maksud reka masjid. Kabeneran, imah kuring deukeut jeung salah sahiji masjid. Saberesna bebersih, kuring langsung ngalaksanakeun salat subuh di masjid. Bari satuluyna munajat ka Allah. Sangkan dijauhkeun tina rasa sieun anu masih keneh nyangkaru. Sanggeus kuring ngadoa kitu, beuki lila kuring beuki ngarasa teger. Kasieun oge jadi leungit. Awak anu tadina mah karasa panas. Ayeuna mah pulih deui saperti biasana. Kuring oge menang bombolongan ti salah saurang kolot. Ngeunaan si belang anu nembongan ka kuring dibelokan polban. Nya eta teh salah sahiji makhluk gaib anu nungguan eta patempatan. Di zaman baheula saacan aya polban oge manehna teh geus aya di dinya. Si belang sok kawenehan nembongan ka anu ngaliwat ka palebah belokan polban anu aya toren cai. Jeung lamun kaparangan malam Jumaah Kaliwon. Nyameureun bisa disebut eta tempat teh jadi paniisan si belang. Nyaeta salah sahiji tempat pendidikan militer nu aya di Jalan Gadu Bangkong Cimahi. Di eta tempat aya sababaraha bangunan anu sok disewakeun dipake hajat
kegiatan atau dipakai acara-acara lain. Malahan aya oge gor bulu tangkis anu pernahna di sisi gedong-gedong nu lainna. Nya pernah nama aya sisieun susukan leutik. Hiji peuting kuring harita keur latihan band. Nya maklum kuring keresep kana band sok sanajan can aya hasilna tina eta hasil latihan teh. Ngan kusabab resep teu beurang teu peuting lamun keur harayang latihan teh sok ngahaja neangan rental studio band. Lain ngahasilkeun tapi kalahkah ngaluarkeun. Nya pang-pang nama keur latihan pan kudu disewa eta studio teh. Tapi teu jadi masalah. Nu penting mah kuring jeung babaturan ngarasa sugema. Jeung sugan we. Ari ku dikereuyeun latihan mah engkena aya hasilna. Saha nu nyaho grup band kuring jadi salah sahiji grup band anu kasohor ti Cimahi. Penting eta mah kuring balik ti heula teu bareng jeung babaturan anu sejen. Kuring balik ti heula teh sabab geus ngarasa tuluy pisan. Komo deui harita geus aya kana jam 12 peutingna. Da ari tunduh mah diteruskeun oge moal bener. Kuring jeung barudak teh latihan di studio band nu aya di Cimahi. Sabab harita mah kuring can boga motor. Nya wayahna balikna teh kudu lempang. Sabab lamun hayang balikna kana motor nya ngadon dibonceng ku babaturan. Tapi harita mah babaturanana masih baretaheun lalatihan. Tapi sok sanajan kudu lempang oge teu jadi hewagan keur kuring. Soalna mun balik lempang jalan rek ngahaja motong. Katinggalina mah masih parwek. Tapi tidinya mah geus deket ka jalan gede. Pas tapi pisan ka satukan nyenggor. Kuring rada ngarenjak. Sabab ti luhureun suhunan eta gor siga aya nu ragrag. Katinggali ngalayangna ka handap. Malah eta nu ngalayang teh katinggalina bodas. Jadi tanda tanya keur kuring naon atuh anu ragrag tina suhunan gor teh. Moal kitu jelema anu keur aya di suhunan gor. Tapi dipikir deui kadinya moal nya teuing ari jelema mah jeung karena naon atuh wayah kitu aya di luhureun suhunan. Kuring oge jadi penasaran kana eta anu lagrag teh. Harita kuring teu bakal langsung indit. Tapi kuring ngalak-ngalak ka anu lagrag anu warnana bodas teh. Nah atuh barang disidik-sidik kacida pisan kuring ruasna. Sabab eta anu tadi ragrag teh dan geus aya di handap mah ujug-ujugna jurum kunung ngangtung. Mereka tinggali jelas ku kuring. Nah gening bet siga nu maot nu dibungkus ku boe.
Aduh ketinggali kukuring balbal banget anu hidung. Malahan panona oge momo. Ya eta meureun. Anu disebut pocong teh. Sok sanajan kitu nah atuh kuring teu bisa ingkas teh eta tempat. Ningali aya pocong sarupa kitu. Kasihan kuring jadi beuki rongka. Bulu punduk geus karasa jadi cimpuridin. Lu jadi kasihan keur kuring. Sieun eta pocong nyampeurkeun ngadeukeutan ka kuring. Ya anak itu teu salah tina sangkaan. Eta pocong teh siga anu acog-acogan ngadeukeutan ka kuring. Satekah pola kuring oge babacaan sabisa-bisa keur nyingkirkeun eta pocong. Sanggeus kuring babacaan kitu aya karasana ku kuring. Sabab dua suku anu tadi teu bisa dilengkahkeun teh ayeuna karasa bisa ngalengkah deui. Kuring langsung balikeun awak rek nyingkahan eta pocong anu katinggali ngadeuketan ka kuring. Kusabab sieun anu nasaku kuring lumpat bari teu ningali tincakeun. Kuring nepikeun ka tinggebrus kana susukan leutik nu aya di satukangeun gor. Nyasok sanajan kitu oge kuring anu lumpat dina susukan leutik bari jeung muruk ka jalan gede. Sajroning lumpat teh eta pocong teh asa nutur-nutur ka kuring. Kuring lumpat ka keceprekan dina cai susukan leutik. Kuring geus teu malirek kana baju anu bararase. Malahan karotor pinu kuletak palasti lampu sajroning lumpat. Hari sama kuring lumpat mari menta tulung. Sugan wae aya jalma anu pareng ngadenge ka kuring anu keur gogorowokan menta tulung. Di saluhureun jalan aya anu ngagorowok nanya ka kuring. Sing horeng eta anu ngagorowok teh salah saurang tentara anu parang tugas penting eta di Pusdikter. Kuring ditulungan ku salah saurang tentara anu kaparangan tugas penting eta. Kuring bisa hanjat bari jeung baju baseuh jeung kalalotor. Kuring oge langsung dibawa ka pos jaga. Malahan harita kuring dibere heula minum supaya kuring lebih tenang atawa pulih kesadaran. Kejadian anu cikeneh ke alaman kukuring di satu kangen gor. Dicaritakeun kitu teh eta tentara unggut-unggutan tanda percaya kana naon bae kejadian anu kaalaman kukuring. Sing horeng lain ngan ukur kuring anu pernah manggihan pocong di satu kangen gor teh. Nyanu sejen oge geus aya nu kungsi manggihan. Di satu kangen eta gor teh aya kuburan anu geus dilapisan
Ngan duka kuburan saha atuh ari eta. Balarea oge rada teu parati apaleun kajadian anu kaalaman ku kuring. Pangaruhna gede keur kuring. Disaprak ngalaman kejadian dipegat ku pocong. Kuring jadi tuwani lamun kudu liar ti peuting. Barijeng sosoranganan. Malah kusabab latihan benteh waktuna sok peuting wae. Nya kuring oge jadi murangan kana kegiatan latihan bent. Malah lila kalilaan mah kuring oge eureun. Malah tepi ka ayeuna kuring jadi jalma anu sok loba cicing di imah. Pokok anu jadi lantaran baluas kareureunnakeun balukara tina dipegat pocong di tukang ngeunggor lu aya di pusdikter tea. Carita salah saurang jalma anu ngaranna teh Mang Sai. Mang Sai pagaweana teh kana dagang baso tahu. Ari dagang baso tahuna teh ditanggung henteu didorong kana roda. Jeung deui zaman harita mah nu dagang teh can usuh make roda jiga zaman ayeuna. Nu ngadon dagang nguriling ka lembur-lembur teh lamun teu disuhun nya ditanggung. Sok padahal lembur anu sok dikuriling dipake ngiderkeun dagangan teh nya rada lumayan jauh. Tapi
Tapi dages ilaharna meureun. Sok sanajan jauh, bari jeung kudu lempang, bari jeung nanggung teu pati teuing karasa capek. Mang Sai salah saurang jalma anu leket kana ibadah. Malah sok sanajan kudu dagang bari ider-ideran, ari ngalaksanakeun salat anu 5 waktu mah tara katinggaleun. Sajabana ti kitu teh, manehna salah saurang jalma anu berehan. Tara lebar mere lamun parang keur aya mah. Kadang manehna mah lamun keur dagang oge sok karunyaan. Lamun parang aya budak leutik anu teu boga duit atawa kulawargana teu mampu. Mang Sai mah sok dibere, tara kudu meuli. Ngan aya saeutik anu kacawadna ti Mang Sai teh, nyaeta manehna mah sok resep ngadahar anu hanyir-hanyir. Bari jeung geus bau. Saperti lauk anu geus lila, endog cacing calang atawa kadaharan anu geus buruk. Kadang hal sarupa kitu anu sok dilakukeun ku Mang Sai teh, matak jadi heran karena sejen mah. Pan kadaharan anu geus buruk atawa geus bau mah haram lamun seg ngadon di dahar. Katambahan bakal ngabalukarkeun panyakit deui. Anu jadi aneh kenulian sok sanajan karesepna kitu oge. Nah ada Mang Sai mah teu keler-keler. Sugan balukar tina ngadahar lauk buruk atawa ngadahar endog cacing calang, jadi gering keur manehna. Tapi da ieu mah henteu. Malahan sigana teh teu kireum-kireum. Da eta we, lamun batur mah di mana manggih endog cacing calang atawa endog anu keur aya di nu sayang terus cacing calang, batur masuk dipiceun. Tapi Mang Sai mah jiga nu atoh lamun manggih endog cacing calang teh. Tapi eta oge aya nu teu dipikaresep ku Mang Sai. Manehna kacida tersepeuna ka ucing. Kadang lamun aya ucing nyamperkeun, sok langsung digebah. Atawa lamun ketinggali rada anggang keneh, sok ngadon di palengpeng. Sangkan eta ucing teh jauh ti manehna, atawa ucing teh teu ngadon asup ka imah Mang Sai. Mang, abdi mah penasaran. Kunaon sih Mang bet ngewa ka ucing sagala? Mang ngewa ka ucing teh eta ku kalakuan Asep. Kalakuan kumaha Mang? Kos ke jelema wae. Sajabana ti sok ngadon maok dahareun nu aya di imah teh. Mang geuleuh di mana wae lamun geus miceun kokotorna teh. Sakolakeun atuh Mang. Ngara ucing na ngarti geura. Lain kudu disakolakeun ucing mah, tapi kudu dipalidkeun. Sah, ngadon ngajak ngadongeng wae. Pan Mang teh kerek dagang. Hayu Mang rek ngider heula. Nya atuh Mang. Kade bisa dipegat ucing deui. Dereng eta dagangan, adon beak di dahar ku ucing. Mang Sai sanggeus cacarita ngadon ngobrol heula jeung si Asep. Manehna neruskeun ngider ngadon dagang baso tahu. Malahan hari tamah dagangan oge geus ampir beak. Jadi Mang Sai dagang bari ngadon balik buru ka imahna. Ceuk pamikir Mang Sai, dagangan sakitu deui mah di perjalanan balik oge pasti beak. Can tepi ka imah di perjalanan Mang Sai manggihan ucing anu keur ngagoler di jalan.
Padahal ucing teh teu ngadon ngaganggu ka Mang Sai. Jeung di lamun kaayaan ucing ngadon ngagoler di jalaneun teh, digebah oge bakalan kabur. Tapi ieu mah kusabab Mang Sai geuleuh pisan ka ucing. Nah atuh eta ucing teh ngadon dileyak ku Mang Sai. Malahan sigana wae ku tarikna ngaleyak. Eta ucing teh nepikeun ka paeh. Geus ningali ucing paeh kitu teh, eta Mang Sai mah ngadon ka kahare-hare. Sigana teh atoh geus bisa maehan ucing, sato anu dipikang ewa ku manehna. Keur Mang Sai mah laku kitu ka ucing teh geus biasa. Lamun aya ucing deket jeung manehna, geus pasti kudu disiksa. Nya kitu pisan lakuna Mang Sai lamun geus nyiksa ucing teh. Sok tarajeng adeuh. Malahan kadang sok disiksa tepikeun ka paehna. Eta ge geus pada ngageunggeureurkeun ku anu lian. Tapi angger we kabiasaan nyiksa ka ucing teh teu bisa dirobah. Hiji kajadian nu kaalaman ku Mang Sai, sigana wae wawalesna tina maehan ucing teh. Hiji mangsa Mang Sai keur ngadon ngagodog samara keur bumbu baso tahu. Harita basa Mang Sai maksud rek ngajait bumbu suuk anu keur ngagolotrokna gendina kompor. Mang Sai ti soledat bari jeung leungeunna keur nyekel eta bumbu suuk anu aya dina panci. Atuh kajadian bumbu suuk anu keur dicekelan bari masih kene panas ngageblok kana awakna. Kusabab masih kene panas, eta Mang Sai nepikeun ka kakowowongan minta tulung. Awak anu kabanjur ku bumbu suuk teh karasa panas pisan. Sok sanajan awak Mang Sai molotok sabab kabanjur ku bumbu suuk anu masih kene panas. Tapi Mang Sai teu ngadon diubaran ka dokter atawa ngadon dibawa ke puskesmas. Tapi Mang Sai ngan ukur bisa ngagoler di imah bari ngararasakeun awak anu asa karerab. Sajroning Mang Sai ngagoler bari ngarasakeun kanyeri, Mang Sai teh sok mindeng ninggali sira ucing anu matak pikasieun. Hulu eta ucing panona bolotot, malahan katinggali ku Mang Sai siga anu semu hurung. Eta ucing siga anu kacida ambekna ka Mang Sai. Eta sira ucing sok ngadon katinggali nu nutur ka Mang Sai. Kadang sok katinggali nyangerengan ka Mang Sai. Kajadian dina hiji peuting, Mang Sai teh lilir tina sarena. Manehna kahudangkeun ku sora anu gandeng. Nyaeta sora anu gandeng teh sora ucing anu cing areong. Tapi naha atuh barang panon Mang Sai beunta, Mang Sai kacidaruasna. Di hareupeun Mang Sai anu keur ngagoler aya sira ucing anu kacida gedena. Eta sira ucing anu kacida gedena teh nyangerengan ka Mang Sai anu ngagoler bari jeung teu walakaya.
Sabab mangsa teh balukar tina ka banjur bumbu suuk anu panas. Karasa beki lila teh bekinya liara. Eta sirah ucing anu katinggali badag pisan. Bari panona molotot ka mangsai. Bangun anu ambek pisan ka manehna. Katinggali jeung kadenge ku mangsai. Eta hulu ucing teh bet bisa ngomong. Malahan dina omongan teh ditujukeun ka mangsai. Kunaon ari sia? Kumawani nyiksa atawa ngadon maehan bangsa kami. Campelak pisan sia, lamun kalakuan sia kitu deui. Rasakeun balukarna, sia dipaehan ku aing. Sirah ucing ketinggalina calangap. Siga anu nembongkeun si hungna anu ranggeteng. Malahan siga anu rek ngarekep ka mangsai anu keur ngagoler bari teu walakaya. Eta sirah ucing teh ngan ukur katinggali ku mangsai. Da eta we di deket mangsai teh ngagoler oge aya pamajikanana. Tapi manehna hare-hare siga anu tenempo aya sirah ucing anu sakitu gedena. Kajadian anu katinggali ku pamajikan mangsai. Mangsai teh ngadon walah-wah weuleuh siga anu kasurupan. Katinggali leungeunna oge tutunjuk. Kusabab aya kajadian sarupa kitu, pamajikan oge ngarasa ruas. Terus we pamajikan mangsai teh nyusulan salah seorang ustad sarta ngabejaan tatanggana anu lain. Tatangga jeung ustad oge daratan ka imah mangsai. Memang iya kajadianana mangsai katinggali ku nu sejen mah siga anu keur kasurupan. Kadang mangsai bari katinggali panona molotot siga anu ninggalikeun pikasieunana. Mangsai ngomong nyebut-nyebut ampun sarta menta tulung. Kejadian sarupa kitu teh lumayan lila. Mangsai teh sadar kana kaayaan anu saenyana harita. Sajeroning keur ubaran teh rarasaan mangsai. Awak manehna ngadon digugusur ku hulu ucing anu kacida gedena. Mangsai rek ngadon didakwa di negara bangsa siluman kucing. Kajadianana mangsai gogorowokan minta tulung teh. Sabab mangsai kacida sieun pisan lamun rek ngadon dibawa ka negara siluman. Beuki ngarasa sieuna sajabati sirah ucing anu kacida gedena. Ujug-ujug daratang ucing anu ngariung ka mangsai. Kabeh ucing anu ngariung manehna cing sangereng ka mangsai bangun anu kacida ngewa pisan ka mangsai. Sora-sora eta ucing ngabalukarkeun rasa sieun anu nataku keur mangsai. Kajadian sarupa kitu teh bareng jeung mangsai keur ditarekahan di ubaran ku ustad. Tegung si lila mangsai bisa dicagirkeun di ubaran ku ustad. Nya naon bae anu katingali ku mangsai ngadak-ngadak jadi leungit. Kaasup sirah ucing anu badag teh oge ngiles teu katingali deui ku mangsai. Mangsai oge pulih deui kasadaranana. Manehna kasampak keur diriung-riung ku tatangga jeung salah seorang ustad.
Sai nyaritakeun kejadian anu kaalaman sarta katinggali ku manehna. Mang Sai nyaritakeun kejadian rek ngadon dibawa ka nagara siluman ucing. Matakna aya kejadian sarupa kitu teh. Sigana balukar tina Mang Sai anu sok nyiksa ucing. Kadang aya oge ucing anu nepikeun ka paehna. Pangpangna eta raja siluman ucing datang ka imah rek minta tanggung jawab ke Mang Sai. Ngan hadena wae Mang Sai bisa diubaran ku Pak Ustad. Lamun segmah anu ngubaran manehna ilmuna masih handap, geus pasti we Mang Sai bisa tepi ka hanteuna. Balukar tina eta kejadian, Mang Sai sadar kana naon bae kalakuan anu sok dilakukeun ka ucing. Ti harita Mang Sai tara daek ngaganggu ucing. Komo deui lamun nepikeun ka maehan mah. Tapi ari ngewa ka ucing mah tetep manehna mah teu bisa leungit. Tapi sekarang cu waktu terus tanya kapan Aki kita pamit lah kita uyah ke tempat anu jauh cu Urang cekapkeun heula duwikeun ka dieu Jumat Kliwon ieu malam Jumaah payun urang kasarangan deui